nu boga ilmu ngamalkeun henteu pasti we bakal ngarumpak kana sakabeh nu dilarang ku agama. Hartina boga ilmu henteu diamal engkena wa mustaqillan bi batin nafsi tong-tongna mamanehna mah sibuk kumaha carana hayang dihargaan ku batur. Keunggulan awak ieu awak teh hayang dihargaan ku batur, lamun teu dihargaan teh ngamuk di WA kabeh grup. Sia teu ngahargaan aing. Pan aing teh ieu teh anak tu bagus. Aing teh ieu teh Aang Salim. Ihbat dinafsi. Masya Allah. Mau teu dihargaan teh ngamuk. Teu nyaho kitu ieu teh Aceng, ai Aceng teh tu bagus kaya. Enggak bakal gitu. Nu aya teh mun teu ya mustaqillan fi batin nafsi. Sibuk we mikiran keunggulan dirina. Halo, ge. Setan mah teh setan. Bloon mah penghargaan bae. Aing saha ieu teh teh saha? Toa. Geus aya batin nafsi berarti. Ya Allah, berarti nuturkeun hawa nafsu. Grup A, grup B, grup C di WA kabeh. Bejakeun mun teu salah grup A teh pemimpinna si Seko. Jadi lagu gitu teh. Waduh. Masya Allah. Sama kurang teu diharga. Nah, sama non mustaqillan bi fadlin nafsi. Sibuk mikiran keunggulan dirina. Sibuk hayang dihormat ku batur. Ya teh naon? Lain mah beramal, lain mah ibadah nu dipikiranana teh naon? Keunggulan dirina dihormat ku wa manaqibid dunya nu dipikiranana kumaha carana ieu senia hayang jadi Toyota Rush. Terus nu dipikiranana teh eta kumaha carana ieu senia hayang jadi mobil naon teh Mitsubishi Expander. Wa manaqibid dunya kesempurnaan dunya nu dipikiranana teh eta we jeung eta. Sabab boga ilmuna teu diamalkeun.